sabab akang memang mika cinta ka Untari. Tapi kade hati-hati Kang Tara, si Rawing cek beja mah jago anu hebat ilmu silatnya Kang. Malah can pun si ajago jawara anu mampu ngungkulan ajen pangartina Kang. Tekudu percaya karena beja tini. Ubuh oge beja mah beje sajengkal jadi sadepa. Tekudu dibantu cukup akang anu bakal ngelakukan tindakan ka si Rawing. Sok mundur teling. Utin itu na akang kudu rubuh kumang kelu kawas si Rawing. Hati-hati Kang Tara. Abi aina mundur Kang. Mantini harita ngalengkah mundur ka tukang. Kuntara leteu seketa si Rawing dina kayaan paroman anu ngamuka ambek. Hei, Rawing. Tindakan si Laing anu geus sianat ngajadikeun hate ka Untari. Geus teu bisa dihampura. Si Laing teu beda tibang para anu ngasaukur nyiseup salimaduna kembang. Geus bosen terus ditinggalkeun. Kurang ajar. Kanyeri jeung udawang hate Untari sarua jeung kanyerian dewek deuleu wajar mun dewek ayeuna rek mangwalaskeun kanyi hatena Untari. Apa dan mun kitu mah Kuntara teh hayang nemongkeun ka Untari rasa bela pati. Apa dan mun kitu mah nya pasina oge aya naon-naon. Aya naon-naonna gitu. Moal boa Kuntara teh aya pikir kadua leutik sigana maka Untarinya. Apanan mun cek itu mah piraku jauh-jauh datang, jauh dijuk-juk anggang di teang. Pasti aya sesuatunya. Benar-benar Rawing. Dewek sanajan can panggih jeung Untari. Tapi dewek kaentepan kurasaka cinta ka manehna. Dewek hayang mubaran ka nyeri hatena. Anu geus dikhianat ku Laing Rawing. Jadi dewek can ngarasa suka jeung sugema hate mun tacan bisa mere hukuman ka andika anu geus kanjadikeun hatena Untari anu dipikacina ku dewek deuleu. Rupa-rupa pisan dina ieu kahirupan. Jadi kahar ti atuh apanan ari kitu mah ukuringna oge Kuntara. Ngan tetep we kuring mah teu rumas samun dituduh geus hianat ngajadikeun hate Untari mah. Majarkeun geus kungsi ngalaki rabi jeung Untari, apana eta mah tuduhan anu kacida salahna Kuntara. Di mana-mana oge moal aya bangsat nu ngaku Rawing. Si Laing pasina oge bakal mungkir. Jalma seperti Laing geus pasti bakal ngapantah. Geus teu kudu loba carita, tarung ayeuna mah jeung dewek Rawing. Buktikeun kemampuan ilmu silat si Laing. Anu ceuk beja mah mibana kemampuan ilmu silat anu hebat. Anu jelas si Kuntara ye moal make kudu sentar pikeun ijen jajaten jeung si Laing Rawing. Si Rawing nyelangare telebah para nonoman mangrupa murid manehna anu masih keneh araya di dinya tacan balik ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing terus nyarita. Lantaran akang keukeuh ditangtang ijen ieu teh. Jadi sing saha bae ulah aya anu arek pipirueun kana ieu urusan. Akang kapaksa kudu ngalayanan karep jeung kahayangna Kuntara. Cukup ku ngabandungan we kana kajadian rumangsungnya. Sababaraha urang nonoman muridna si Rawing harita aya nu ngajawab. Mangga Kang. Warah tah si Kuntara teh Kang Rawing. Tenang Kang Rawing, abdi jeung sadina moal pipilueun Kang. Buktikeun kemampuan ilmu silat teh Kang Rawing, rubuhkeun tah si Kuntara. Si Rawing dina sikepeuna anu tetep tenang, harita neuteub ka Kuntara bari terus nyarita. Apana ayeuna mah keur tinggal kumaha Kuntara we ieu. Mun keukeuh wae ngajakan ijen jajaten. Apana kuring ge wajar. Mun ngabela diri Kuntara sarepet kulam. Kuntara harita mesak bedogna bari muraleng ka si Rawing terus nyarita. Gunakeun pakarang si Laing Rawing.
urang buktikan kemampuan ilmu silat masing-masing dulu. Anu jelas dewek mau make kudu sentar ngayunan calma seperti Silaing Rawi. Kuring apa dan sarua Kuntara apa henteu masa salah teu bisa narima kana tuduhan ti Kuntara jeung Mantini apa namun kekeh kudu ijen jajaten mah nya sakuduna we mun kuring ngabela diri terus ari ngeunaan pakarang mah apanan kuring mah teu boga pakarang Kuntara cadah sia Silaing ngagapenteng ka dewek Rawing montong nyalahkeun lamun aya anggota badan Silaing anu bakal tatu ku sabetan bedog dewek Rawing mangkelu kawas Silaing ku dipengkoran cokorna ngarah kauparan ka nyeri hatena Untari ku ngababarikeunnya nya padahal memang sakuduna kitu mun bisa mah Kuntara ngadah Untari oge bisa narima karena cintana Kuntara anu geus bela ka manehna apanan kitu meureunnan karep jeung kahayang Kuntara mah nya setan montong loba bacot Sarawi tadah palarjang dewek sia hea Kuntara harita mihulaan majuna rajang bari metakeun bedogna tetela ulin bedog Kuntara memang hebat kawilang geus kalatih asak dina ulin bedogna kacepetan gerak panarajangna oge kawilang ngabayakeun sabetan jeung sameran bedogna ngarah kana kelemahan anggota badan lawan tapi anu ditarajang ku Kuntara lain jago samarangan si Rawing puguh geus nyangking ilmu silat ulin karhunan jeung ilmu pancatunggal pikeun si Rawing teu matak make kudu hese dina yang atawa nyingkahan panarajang anu jadi lawan sauk hiuk teu lapos sabetan bodoh Kuntara anu ngarah kana dadana si Rawing ngan saukur bisa nyabet angin sabab jirim si Rawing geus ngacurap pindah ka tempat anu sejen Kuntara puguh we jadi panasaran hari tengah kendak kuncat deui nyusul tepus ku panarajang susulan gerak panarajang Kuntara jadi beuki tambah cepat jeung garang para nonoman muridna si Rawing harita pada musirkeun perhatianana kana lumangsungna ijen jajaten dina waktu harita mantini ge sarua harita musirkeun perhatianana bari ngupat dina jero hatena Mungkang Kuntara kadeseh ku anu jadi lawan aing kapaksa kudu maju narajang aing kudu maju ngabantu kasepetan gerakan si Rawing dina nyingkahan panarajang lawan bener-bener hebat gerakanana lebih cepat batan panarajang Kang Kuntara jadikeun panarajang lawan masa ukurnya bet angin si Rawing memang hebat moal bawa Kang Kuntara moal mampu ngukuran ajen pangartina ilmu silat si Rawing kitu gerentesna hate Mantini dina waktu harita sedengkeun Kuntara harita terus karang saku panarajangna dibarengan kurasa kapanasaran jeung kaambek karep hate mah hayang bisa nyacadan si Rawing anu keur ditarajang ku manehna Kuntara memang canyahuan saha si Rawing anu kamampuan atawa tahapan ajen pangarti ilmu silatna geus tepi kana tahapan puncakna ilmu silat tina harti geus tepi kana ilmu silat tingkat tinggi sauk kuliah hayuk kieu pros bangun anu gampangeun nakeran harita si Rawing dina nyingkahan runtuyan panarajang anu jadi lawan balukan nafsu teuing dina narajangna Kuntara harita jadi kalah ka mere celah lolongkrang kosong si Rawing gancang mangpaatkeun eta kaayaan
sanggeus nyingkahan sabetan bedog lawan anu ngarah kana beuteungna bisa disingkahan harita si Rawing suku katuhuna ngacejet iga burung lawan hiuk cedak dos salah yo dalik deug Kuntara ngadalik deug mundur ka tukang gancang mancuhkeun di kuda-kudana Sorot panon Kuntara jadi semu anu hurung kitu nate lantaran beuki bedah amarahna. Kuntara ngawangun di pasangan bari ngakeurendeng ngomong sorangan. Edan gerakan si Rawing dina nyingkahan panarajang aing bener-bener hebat kurang ajar teh. Bangun anu gampangeun nyingkahan panarajang aing anu silih susul. Aing jadi beuki tamah panasaran asa piraku aing teu mampu ngarubukeun si Rawing. Nyacadan si Rawing anu remor tanpa pakarang. Kalau aku mau ge aing kudu bisa gunakeun ilmu silatna si Rawing. Aing kudu bisa ngungkulan ilmu na si Rawing. Kuntara geus saega deui diri pikeun majuna raja. Sedengkeun si Rawing masih keneh tetep ngajanteng nangtung henteu ngawangun pasangan. Kumaha diteruskeun ieu teh Kuntara? Kapaneun ari kuring maka di kumaha di dinya we. Rek diteruskeun hayu, rek eureun eta leuwih hade Kuntara. Kapaneun ari kuring mah jelas henteu rumasa salah Kuntara. Tarung tacan anggeus Rawing. Sakedeung dia bakal aya anggota padan si lain anu bakal peunang ku sabetan bedog dewek. Rasakeun si Rawing. Iya. Corela cilung Kuntara maju dina rajang. Ulin bedogna leuwih dironjatkeun. Bedogna lir upama jadi sababaraha hiji. Sakapeung diputerkeun ibarat kitiran. Sabuk hiuk hilap, hiuk jelak pros. Sabuk hiuk hilap pros. Nyamos deui we panarajang Kuntara teu kena kana sasaran da puguh si Rawing ngagunakeun ilmu pancering bayu mangrupa ilmu pangenteng padan anu geus tepi kana puncakna. Kuntara jadi beuki tambah bedah amarahna. Di barung jeung rasa panasaran, maehna masih kene keukeuh hayang bisa nyacadan anu jadi lawan. Bedogna kudu aya nu keuna kana anggota badan lawan. Tapi karep jeung kahayang Kuntara tangtu we teu gampang kitu bae jadi kanyataan. Kacepetan gerak si Rawing anu ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu geus tepi kana puncakna henteu bisa diimbangan ku Kuntara. Ngajadikeun rangsekan panarajangna mangrupa sabetan jeung sameran bedogna masih tacan aya nu bisa keuna kana anggota badan si Rawing. Malah hentengan saukur kitu waktu si Rawing malah sadarajang harita Kuntara geus teu bisa nyikahan panarajang balesan ti si Rawing mangrupa tonjokan leungeun katuh si Rawing anu ngandung kakuatan hawa panas lantaran ngagunakeun ilmu pancering geni. Harita ngagempur dadana Kuntara. Sauk hiuk hilap hiuk celak pros. Sauk hiuk hilap pros celak cebrot des. Janah wajar. Kuntara ngagerok kaget nahan ka nyeri. Bari ngabangkieung mundur ka tukang. Bangkieung. Cari jeug. Kuntara sumangeunahan ka nyeri tapi daya tahanna memang hebat oge sabab harita Kuntara masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badana. Kuntara harita mancuhkeun di kuda-kudana. Ningali kana eta kaayaan mantiri bisa ngarti anu jadi lanceukna. Engka ku dibantu bisa dipasikeun, mun henteu dibantu bisa dipasikeun bakal kadeseh ku anu jadi lawan. Manti dimesak pedangna saterusna ngacorerat luncat turu kalebah Kuntara. Corerat cilung cergedeg. Manti ni nangtung gigireun Kuntara baritus nyarita kanu jadi lanceukna. Kang Tara, abdi teu bisa ukur lajo Kang. Si Rawing nyata lain lawan anu enteng Kang.
kabuktian Kang Tara 2 kali kabenangan ku Panarajang Sirawing Kang abdi kudu milu ngabantu ieu mah Kang. Kuntara bari sumengir ngarasakeun kanyadina dadana anu karasa panas asa direrab ku seuneu. Harita terus nyarita kalau jadi adina. Bener tini. Akang geus kabeunangan 2 kali ku Panarajang Sirawing tini. Sedengkeun Panarajang akang can aya nu keuna sakali-kali acan tini. Cepetna keran gerakan Sirawing kurang ajar teh. Ilmu pangenting badana teu bisa diimbangan ku akang tini. Nu matak ayeuna abdi anu ngabantu ka akang. Ku cara urang maju babarengan Kang. Batas sapilah ku urang moal mampu ngarubuhkeun Sirawing Kang. Iya, bener tini. Kudu dihurup sigana mah ieu. Asa piraku urang teu mampu ngarubuhkeun Sirawing. Saya diri tini, urang maju babarengan tini. Kuntara jeung Mantini harita pada saya gadiri pikeun maju babarengan ngahurup Sirawing. Ningali Mantini maju ngabantu Sirawing, ngabantu atuh Sirawing nyarenges seribe nyarita. Ayo, ayeuna mah apalan Mantini oge maju ngabantunya. Ya tidak naon lah. Sok lah, satu tanya udah lancik kudanya. Itu penasaran sih kan mah. Ayang ngerubuhkeun akang berenanya Mantini teh. Mantini nutup segetas Sirawing bari nyarita. Kuring memang kudu maju ngabantu Kang Rawing. Sabab memang geus jadi tekadan kuring. Jauh lumaku anggang lumampah datang ka dieu. Memang hayang mangbalaskeun ka nyeri hatena Untari. Kalalaki anu geus khianat nganyarikeun hatena Untari. Andika salaki anu teu tanggung jawab Rawing. Aduh, kegegeh wae nya. Apanan cek akang oge henteu rumasa. Kungsi ngalaki rabi keur babarengan jeung Untari. Dek ngaku kumaha eta rumasa. Ini memang boya cara Rawing. Geus henteu kudu lebay carita. Lebih hade tarimakeun hukuman anu bakal karapan Pak Andika Rawing. Minangka balasan ti Untari anu diwakilan ayeuna ku kuring duaan. Ya, ari kekeh kitu wae maafanan. Rek kumaha deui? Kari kumaha Mantini jeung Kuntara we eta mah. Ya, mudah-mudahan we bener kuring bisa dirubuhkeun ku Kuntara jeung dirinya. Alah, yeuh Kuntara. Nya bisa jadi jalma anu cacat sakumaha anu dipikayang ku Untara. Sok ari bisa mah, ari mampu mah cadas ya. Kurang ajar. Untung asa geus tawasa menang angin Sering Rawing. Dewek jeung Mantini ayeuna bakal maju babarengan pikeun ngabuktikeun bakal mampu ngarubuhkeun Sering Rawing. Tanasa kurang ajar sedang. Iya. Mantini oge harita milu nyusul maju narajang bari ngagero. Kudu nubuh Andika Rawing, rasakeun Rawing. Iya. Curelak cilung-cilung. Kuntara jeung Mantini ting curelak patutur-tutur maju narajang ka Sirawing. Ningali anu jadi guruna di huruf keduaan harita sababaraha urang nonoman muridna Sirawing anu ngabandungan kana rumang Suna Tarung harita pada ngomong jeung pada baturna. Waduh, Kang Rawing guru urang di huruf keduaan euy. Piraku urangan saukur cicing. Alah, ya rek bisa ngabantu kumaha buat latihan jurus dia kakarek poe ieu supaya ya wae di dinya wae. Halung-halung ka Kang Rawing teh jaga lu geus jadi. Kumaha tuh nya bakal mampu mah kitu Kang Rawing. Guru urang imbangan 2 urang lawanna gitunya mampu mah gitunya. Ya geus tong ngomong wae tinggalikeun tuh pati itu. Menikah laki tuh oi, Panarajang lah oi. Edan pedang na mendigugur 8 kitu oi. Nonoman murid-muridna Sirawing harita musyrikeun di perhatianana ka tempat rumang Suna Tarung. Mantini da puguh kakarek maju ngabantu. Tematak aneh mun kacepatan gerak jeung tanaga Panarajangna leuwih kuat tibatan Kuntara. Sok hiuk hiuk.
pedang digunakan ku Mantini jeung bodog digunakan ku Kuntara harita ting kulap silih susul ngarah kana anggota badana Sirawing. Oroka ya Sirawing puguh lain jago samarangan. Tahapan ajen pangarti ilmu silat memang geus tepi kana puncakna. Nah corelatna cirim Sirawing anu ngagunakeun ilmu pancaring bayu teu bisa diimbangan ku kacepatan panarajang dua urang lawanna. Panarajang Mantini jeung Kuntara anu silih susul teh henteu mampu mudag corelatna cirim Sirawing. Sawuk hiuk hiak corelatlos. Sawuk hiak corelatlos. Panarajang Kuntara jeung Mantini ngan saukurikeunna ka tempat anu kosong. Kuntara jeung Mantini leungiteun lawan. Sedengkeun Sirawing geus mancuh nangtung di tempat anu kosong. Alah. Kuring mah aya di dieu ya Mantini Kuntara di dieu ya. Iya. Naon betul kanarjang kejabat anu kosong. Apanan jadi henteu kena kana sasaran, woi. Kuntara mula langjing ngahegak katu napasna bari nyarita. Montong waka suka hate Sirawing pengajar. Yang ijen jajaten tacana kasan deui sia. Dewek jeung Mantini kalaku mah oge kudu bisa ngarubuhkeun siraing Sirawing. Mantini milu nyambungan kana caritaan lanceukna bali sayaga diri pikeun narajang deui. Sanajan bener Andika mibanda kemampuan anu hebat Rawing. Tapi tindakan Andika anu geus ngakaya kana hatena Untari. Sarta ninggalkeun dirina. Teu beda ti karuntah. Eta merupakan tindakan kejahatan Rawing. Jadi geus sakuduna mun Andika narima hukuman dina waktu ayeuna. Urang teruskeun karungna. Corelat. Mantini anu leuwih ti heula maju narajang. Saterusna disusul ku Kuntara anu marangan kana panarajang anu jadi adina. Sauk yukla Corelat plos. Panarajang Mantini teu kena kana sasaran. Nyusul harita panarajang Kuntara. Sauk yukla kilok plos. Panarajang Kuntara ngaplos deui bae henteu kena kana sasaran. Kuntara jeung Mantini jadi beki tambah penasaran. Harita duanana pada maju di narajang. Dek asa henteu percaya mun nepikeun ka henteu sakali-kali acan panarajangna teu keuna kana anggota badan Sirawing. Tapi karep jeung kahayang Kuntara jeung Mantini henteu gampang kitu bae bisa jadi kanyataan. Da puguh ilmu pangenteng badan Sirawing memang leuwih punjul. Sabatan jeung samaran pedang Mantini jeung pedogna Kuntara henteu bisa mudag kana corelatna cirim Sirawing. Mangsa nyingkahan panarajang ti dua urang lawanna. Geus liwat sababaraha curus Mantini jeung Kuntara nakar tanaga jeung pangartina. Terus ngahegap. Terus ngarangsa ku panarajangna meh nguras tanagana. Tapi masih kene cacan aya panarajang anu bisa keuna kana anggota badan lawan. Kajadian saterusna dina hiji kasempatan anu hade. Sanggeusna nyingkahan panarajang dua urang lawana, Sirawing aya kasempatan malas narajang ka Kuntara. Gerakan panarajang Sirawing memang di luar dugaan. Harita tenggelan leungeun katuhu Sirawing anu ngandung kekuatan hawa panas lantaran ngagunakeun ilmu pancering geni harita ngahantem kana pigeulang leungeun lawan. Ngajadikeun bedog dina ceklan leungeun katuhuna. Lepas lagragana lemah. Sauk hiuk gelap gerak plos. Sauk hiuk siuk gerak plos. Corebat. Kuntara ngagerok kaget meh bareng jeung bedogna lepas tina ceklan leungeun katuhuna. Harita Sirawing ngasupkeun tajogan kana iga burung Kuntara geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk tidak. Jangan adil. Wah, kurang ajar. Kuntara ngagerok kaget nahan nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Mantini datang narajang nyabatkeun pedangna ngarah kana beuheung Sirawing. Sauk sing dirapos. Pedang Mantini teu keuna kana sasaran.
samene Mantini bisa nyusul tepus ku panalajang susulan. Harita Sirawing suku katuhuna nacong leungeun katu Mantini anu nyekelan pedang. Hayuk cedak das. Cang. Pedang Mantini ngaceleng kaluhur lepas tina cekelanana. Sameme Mantini leungit kagetna harita Sirawing geus susul tepus ku dorongan leungeun katuhuna anu ngadorong cangkengna Mantini. Sadas. Setan. Mantini ngagero kaget badan ngabangkeun ka gigir. Curelak. Cirim Sirawing ngacorelak ngalayang kaluhur muru kalebah pedang Mantini anu keur ngalayang. Sakep. Gagang pedang ditewak ku leungeun katuh Sirawing. Waktu turun ke handap harita Sirawing ngaculalita badana sababaraha kali. Culali curelak. Sak. Waktu dua dampal sukuna napak kana lemah, posisi Sirawing henteu jauh ti tempat ngagolerna Bodog Kuntara. Harita Kuntara jeung Mantini anu geus bisa mancuhkeun kuda-kudana, bisa ningali pakarang anu jadi anu tadi digunakeun ku maranehna harita geus aya dina cekelan leungeun kenca katuh Sirawing. Ningali kana eta kanyataan Kuntara jeung Mantini sirih tetep bari pada ngarahuh dina jero hatena. Kuntara jeung Mantini jadi ngarti jeung sadar tahapan ajen pangarti ilmu silat Sirawing nyata leuwih punjul. Kuntara jeung Mantini boga pamikiran anu sarua. Mun Sirawing boga niat binasa ka maranehna duaan, mangka moal make kudu heseun pikeun Sirawing dina nandasa dua urang lawanna. Kuntara ngahulang bari ngomong sorangan dina jero hatena. Edan Sirawing. Nyata mibana kemampuan ilmu silat anu pinunjul kurang ajar teh. Cacakan aing maju babarengan ngahurup. Sirawing mampu ngukuran ajem pengerti aing jeung Mantini. Mun kieu mah jelas aing jeung Mantini memang lain tandingan Sirawing. Mantini ge sarua harita bari merhatikeun kalebah Sirawing anu geus nyekelan pedang nu digunakeun ku manehna. Harita Mantini ngakerentos dina jero hatena. Sirawing memang hebat. Ningali kana kanyataan anu seperti kieu mah jelas aing jeung Kang Kuntara lain tandingan Sirawing. Namun teh mah Sirawing niat nandasa kalau jadi lawan, Kang tuh bakal gampangan pisan ke Sirawing mah. Pijangeunaan Sirawing teh tela henteu bohong geuningan. Sirawing memang mibanda kemampuan ilmu silat anu pinunjul. Mantini jeung Kuntara sanajan henteu nyarita, tapi siga anu geus badami duanana geus henteu wanieun naruskeun ditaruna. Kituna teh lantaran sadar tahapan ajen pangarti ilmu silat Sirawing jauh disaluhureun ilmu silat maranehna duaan. Sirawing ngabagikeun paneuteupeuna bari sapasang leungeunna nyekelan pedang Mantini jeung bedogna Kuntara baitus nyarita. Ieu pedang Mantini jeung bedog Kuntara apanan geus aya dina cekelan kuring gitu. Jadi murek neruskeun jeung ijen jajaten apanen kuring bisa ngagunakeun ieu pakarang apanen. Aduh ampun. Apanan Kuntara jeung Mantini geus pada lemor coboga pakarang. Alah. Apanan bakal kuring apanan anu mulang angin bisa ngagunakeun ieu dua pakarang apanen. Kuntara tacan bisa nyarita. Lain bae ngarasa era sok sanajan teu ngalaman rubuh maring lemah. Tapi kangaranan pakarang andalanna geus aya dina cekelan leungeun lawan, ngandung harti dirina memang geus katitih pangarti eleh jajaten. Beda jeung Mantini sanajan era lantaran disaksian ku para nonoman murida Sirawing. Tapi Mantini kudu bisa narima kana kanyataan. Dirina geus moal mampu pikeun neruskeun tarungna. Mantini maju dua lengkah ka hareup neuteub ka Sirawing terus nyarita. Andika memang hebat Rawing. Kuring kudu ngaku secara jujur. Tahapan ajen pangarti ilmu silat Andika memang leuwih punjul Rawing.
terus serang kuring rumah sakit sisi pangarti oleh jajaten ku Andi Karawing. Jadi orang cukupkan tapi ka dia izin jajaten. Untuk kudu terus ke Rawing. Ya, ari keur akang maapanan. Sakadar nyumponan kana hayang mantri ini apanan. Anu keukeuh langtang jajaten.